naon pada dititas. Dititas saha? Kabogo maneh. Ada tinyawan naon teteh? Mun tidak naon atuh dititas mun dititas mah. Astagfirullah, berarti naon berarti Dilanya ada. itu nih si anjing itu disong-song. Si Om jahat. Jadi Asia kalah kabur. Oh, da anjing soak sia getihan kitu maneh. Aing katingali tadi ku kabogohna. Oh, da aing nita hungkul teu nita ditengal ku balok. Sahabat make balok. Aing teu naon moal tanggung jawab si anu Terus? nita. Oh, terus kumaha si itu na? Teuing aing urusan ke polisi teu naon aing anu dititahna we maneh. Oh, da aing teu nita make balok, aing teu. Pada aing jaga diri we refleks daripada urang anu beunang. Kumaha tuh ayeuna? Teuing aing teu urusan. Barudak nage arum. Pokona aing teu nyaon naon si anu nitah. Oh, maneh nun ngalakukeun aing nita hungkul. Aing lamun teu dititah moal ngalakukeun kitu. Teuing lieur anjing si anu ngalakukeun aing nu tanggung jawab. Goblok ka dia sia eta. Weh, mana setoran? Setoran ya. Jing, nah aya nama setoran teh. Gedenya. Gede, lain ieu duitna gara gede terecer. Panjang dari ieu ya. Tuh. Lain kumaha rame parkiran Alhamdulillah tinggal loba dieu diisuk keneh sampeana parah. Tapi awan nu ngarecau. Yang mana yang ngarecau mah beja. Sia. Aing keur haroreang mitek ieu kukurelingan. Di mana wae tadi? Kok kukurelingan geus 3 poe terbalik. Balik. Korea. Ramai loh. Saya Tahu nya kudu rame teh da anjing mah setoran leutik-leutik bae mah. Abang kopi di pelarian teh ka mana wae? Iya kan nagihan wae deh, nama persibuk abang. Itu si Mang Ali digebukan. Kusaha Ku budakna si Mang Suryo. si Suryo mah rupa-rupa. Saya tuh abangna kagok ya karena nagihan wae can kabeh beres. Saya minta kuota. Astagfirullah, kamu kamari beak. Beak atuh da kan sakodong. Lihat. Ih, main naon sakieu? Hah? tadi loba kene. Iya tuh kamar. Nah itu Deui we, satik deui atuh. aing geus atuh ya balikeun masang mah wifi di imah. Ya. Heeh. Aya wihna jeung saha? Jeung tari. Geus we. Mulai antarkeun we. Apa aing macam-macam deh. Antarkeun. Mana atuh konseuna? Oh iya. Jik, hati-hati nya. Siap. Ya hati-hati deh. Ayo, Bang. Yo. Nisa, itu kumaha mimitina kumaha. Ka abi oge daya Suryo we hukum. Daya saha deui? Aya. Tak apa teh Suryo di orang kesae teh. Tapi naros teh ka Suryo na kumaha? Dijawab teu. Dijawab jeung kabogona si Dila di kitahna. Kabogona si Dila. Ya, aduh.
Nah jeung dititah bisa gitu nah pada naon mimitina ieu naon masalahnya Tarang abis itu naon masalahnya kunaon Yuk, ke dia yuk. Lan. Geus di mana gimana tadi? Eta geus nyampurkeun si Jenal goblok teh ngariweuhkeun we. Oh, kamari teh anu nyiksa si Ali teh. Jadi kareueung euy. Can beres teh. Boro-boro beres orang. Udah lain kan orang bisa luang bener. Oh, bayangkeun kira-kira orang kudu ngajablos deui ka jero mah. Cing jalan rawuh we. Bingung eta urangnya. Memang anu nitahna si Jenal ngan ngalakukeun urang jadi bingung teh. Si Jenal mah mana ayeuna? Oh, lepas tanggung jawab ditanya teh kalaka eureup-eupan sih. Goblok teh. Itu mah. Pokoknya mah aing mun aya naon si digusur ku aing si Jenalna ke ka mana ge dan nu nitahna. Aing bingung. Coba anjing si Ali deket jeung lanceukna si Dila eta anjing anu garung teh. Aing keungna si eta euy kawawuhana anjing nu ngaruh hungkul euy. Si Jenal mah we mung tanggung jawab. Tingali we aing mun urang kadudut ka jero si Jenal nu digiwing ku urang kira. Oh babaturan OCS aya. Hari culas gitu mah. Dari mana jauh? diharap ayah kadap deui terus kena cing jelas itu Kenisa si Asuryona ngobrol jeung si Dina ieu mah heeh eta obatan heula we ayeuna atuh mah kan karunya pasti dibengok mah gitu dila-dilaan deui nya Assalamualaikum Mak, dana. Sakumaha kronologina sa? kamari teh da abi ninggalna ieu teh tos pingsan cuman aya si Mang Suryo hungkul Sebenarnya mah anu ngawartosan Ali ngeureun dilatih abi sanes nama. nah jeung di beja-beja atuh beja Atuh data kumaha ya ditarampi atuh cari nama Sarak. Rame euy. Jempong cuma. oke siap lah bang bisa diatur Sang kayak besoknya orang beresan. Suryo teh, Suryo. Yang saha jadi teh? sing hadir jadi teh nyalira ada udah nyalira Kayak orang tanya lah si Suryo. mau neta pembalasankeun ngarah enggal tereh beres masalahna Nya atuh. Siap.
Geus lah ayeuna mah baturan urang meuli cai nah eta keur kieu mah jangan seureun pisan urangna ge hampura atuh saganul dua ganul macem loba asli geus lain nolah kuda kumaha geus niatan eureun naon tapi ngomong ieu baju asa anyar nya ieu baju barudak hah baju barudak kira kamari nyeun biasa we memeriahkeun cenah heuh mata urang meureun aya leuwih nya mun aya mah kurang diomongkeun pesan we lah hiji wae mah nya ieu warnana naon wae teh warna hideung jeung bodas urang mah hideung we lah warna hideung siap ke orang ngomongkeun ku urang Mohon atuh tenisanya cenggal damang we Alina nya. Bade mohon meuli heula. Bade wih heula meuli heula tenisanya. Nuhunnya kasadayana misal dulu. Berarti namanya berarti nuhun. Cacing yang ada. Nuhun. Ya wis tuh ari dia nyambung mah orang meuli sorangan gitu cek urang mah geus eureun tong kituan keur mah bieur masalah kamari ayeuna maneh rek kituan minum menaurah kabeh lieur jangan eueuh saksana sakedeung lieur nah anggar we kenna geus cek urang mah eureunan we heula cobaan urang oge bisa Allah bisa lah kalau diniatan atuh mah ngasarekeun moal bener tah mending sare we genah isukna ami tulangnya sok ya hati-hati rek lieur kumaha sok adi urang bobogohan yang nu baraga jul pretikan ngaran bae ayeuna mah atau jadi sa ready gantian nama ready lah oh ready naon aya kabeneran naon tadi rek jadi kieu urang teh nama rek tobat gitu nya tuh ku kitu atuh merasa bersalah kasih kali teh tak ayeuna urang nyen strategi we urang belas dendam kasaha da aing oge amak eta kanu ngaran Suryo aing can apa mun si jenal apa Suryo mah ngadenge hungkul anu ku aing teu masen kumaha oge lah rodat anjing siap pokona mangke urang gieun heula strategi nu alus ke waktuna siapkeun kana urang langsung meluncur kalau aing jadi ieu ragu maneh asal laki atau kumaha tobat mungkin ngerasa bersalah gitu aing kasih ahli urang beneran masih nyiptakeun ieu strategi yang isuknya siap kuduaan mana loba barudak teh ya kan baik kumangke pentingnya urang ngabantuan mana ngabantuan tah eta urang seueur bantuan kita punya mangnya siap iya hati-hati Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi nu maha suci nah hirup teh asa kieu-kieu teuing si Ali jelema nu teu boga dosa jadi korban keulahna urang mulai ti ayeuna urang janji ka diri sorangan urang dek robah sagalana keur mah urang teh geus loba dosa aya di jalan salah katambah deui geus ngorbankeun jelema nu teu boga dosa ya Allah
katampi pisan ieu hidayah mugi-mugi aya di jalan kalancaran. Amin. Allahumma amin. Bumi ini terhenti, tak putari matahari, bulan pun tak menerangi sisi gelap hati. Hai, jadi lebih kumaha. Langsung dia. Gelapnya langit malam Taruh.